Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun daramang. Dina video ayeuna urang diajar ngarang sajak Sunda anu basajan. Disarengan ku sim kuring guru basa Sunda Dewinda Asih Nastiti. Sumangetnya diajarna. Poin pembahasan dina video ieu nyaeta kahiji pangarang sajak jeung buku kumpulan sajakna. Kedua, contoh sajak Sunda. Katilu, musikalisasi sajak sareng kaopat cara nulis sajak. Jadi dina video ayeuna teh aya 4 pembahasan ya. Mugia urang angger sumanget ya dugikeun ka akhir diajar nulis sajak. Tah, dugi ka ayeuna aya pembahasan anu kahiji nyaeta pangarang sajak jeung buku kumpulan sajakna. Di dia dipedar sabaraha hiji para pangarang sajak jeung buku kumpulan sajakna. Aya sabaraha hiji para pangarang sajak ya. Dina buku kumpulan sajak munggaran nyaeta tahun 1863 judulna Lalaki di Tegalpati karya Sayudi. Katinggal tina fotona ge eta buku tos heubeul pisan margi diterbitkeun ge tahun 1863. Nu kadua aya Jantai Arkidam karya Ayub Rosidi. Teras salian eta aya oge Tepung di Bandung karya Rahmat Emsa Sekarana ya. Tah salian eta aya oge Nu Mahal Batan Inten karya Yus Rusiana. Tiasa ditinggal ku hidup ya foto-fotona. Teras aya Waruga Garba karya Edi D. Iskandar. Tiasa ditinggal ya. Aya Kembang Katiga karya Wahyu Wibisana. Teras kadienakeuna aya oge Serat Sarwa Satya karya Godi Suwarna ya. Beuki kadienakeun aya Nurunta Jauh karya Usep Romli. Jadi ieu teh tuluy ya. Di mangsa ka mangsa aya Kidang Kawisaya karya Ciereti S. Nendes. Nepikeun ka aya kadienakeun pisan Lengkah karya Ari Andriansah jeung rea keneh pangarang sajak anu sejenna. Tuluy contoh sajak Sunda. Jadi ku sim kuring dilebetkeun sajak Sunda karya sim kuring anu alhamdulillah kengeng hadiah ti Disbudpar Jawa Barat. Judulna Dalingjing dina Heulang Suling. Renghap bumi dina wanci nu reup-reupan saliwat matak tibelat. Aya kanyaah nu datang elat dina mangsa nu kari sakocepat. Kapireng kasono nu nyiliwuri na ati karampa ka asih nu masih tumuwuh na diri. Kacapi ditoel ku kaheman suling ditiup ku pinuh kadideu. Haleuang nyoarakeun katresna nu tos lamisirna. Sinden dibaturan ku waditra. Disagigireun bale nyungcung aya tempat nu disebut panggung. Nu di luhurna ngariung mungkulung jalma-jalma nu nyandon ngadengung ya. Eta mangrupa salah sahiji sajak Sunda anu temana kabudayaan. Dina tahun 2014 alhamdulillah kayaknya salah sahiji penghargaan tina lomba puisi sa-Jawa Barat ya, juara kedua. Mangga eta tiasa diaos ku hidup kanggo contoh dina cara nulis sajak. Kumaha nulis sajak anu sae, anu basajan, anu tiasa kahartos kudu maca ya, sareng maknana tiasa kadugikeun naon maksudna eta sajak. Tah salian teh eta contoh sajak aya nu disebut musikalisasi sajak. Ari musikalisasi sajak teh nyaeta maca sajak bari dibarengan ku sora tina alat musik. Bisa rupa-rupa alat musik. Tujuanna sangkan sajak bisa leuwih nepikeun rasa nalika dibaca hareupeun balarea. Lolobana mah kadang sok make gitar, kadienakeun sok aya make kaca pisuling ya. Bari dibaca sajak, bari dipiri ku sora alat musik. Jadi ka urang teh matak waas ya. Tah engke hidup diajar oge cara ngadamel musikalisasi sajak. Tah teras salian teh eta urang kana pembahasan terakhir nyaeta diajar nulis sajak. Ieu diajar nulis sajak anu basajan ya, nu langsung prak. Anu kahiji, bayangkeun hiji perasaan anu karasa ayeuna, sedih, ambek, santai, bunga ya. Imajinasikeun eta perasaan kana bentuk kakecapan. Contona, sedih asa diturihan hate, bungahna kuring liwat saking, cinta matak bingung matak linglung. Ayeuna mangga ku hidup gambarkeun kaayaan hate hidup ya. Biasa digambarkeun ngalewatan kekecapan nu menurut hidup mantes genah didangukeunana. Oke, sok mangga.
Tos kitu tuliskeun kagiatan naon nu dilakukeun waktu hidup ngarasakeun eta rasa. Contona, kuring diuk di buruan, ngalenyepan kahirupan, nyebor ka asih nu tumuwuh dina manah. Jadi dina nulis sajak mah urang teh bisa ngaimajinasikeun sagala rupa kagiatan, sangkan eta sajak teh bisa karasa yeuh kudu ngadangukeunna, kudu macana yen aya rasa nu dek ditepikeun dina eta sajak ya. Mangga dituliskeun dina buku hidup. Teras tuliskeun harepan keur eta rasa dina bentuk kekecapan. Contona, mugia asih urang bisa ngahiji, ieu cimata sing ilang sirna, mugi harepan patepung jeung kanyataan. Ya, jadi inti nama dina nulis sajak teh gampil pisan, asal urang bisa ngacurahkeun, bisa nepikeun kaayaan hate urang kana bentuk tulisan anu sederhana we teu kedah riweuh kitu, nu gampil pisan ya. Tuluy sanggeus eta hijikeun eta kalimah-kalimah teu mimiti nepi ka akhir. Ieu kusim kuring didamel hiji sajak, bari dieu sakalian ngadamel ieu video ya, judulna Sono Patepung. Hate bunga liwat saking, najan tepat tetep, tepat tepang. Harepan teu weleh hirup, na impian, barudak diajar pinu sumanget. Doa teu weleh marengan, unggal renghap unggal lingkah. Mugi impian hidup tuluy hirup dina renghap panghirupan. Eta mangrupa sajak anu didamel ku sim kuring khususon kanggo murid-murid sim kuring di sakola. Mugia hidup sadayana tetep sumanget dina diajar najan ayeuna nuju kaayaan kawas pandemi kieu ya. Najan nuju diajar daring, hidup angger kedah sumanget dina diajar. Oke. Sakitu nu kapihatur di sim kuring. Dina video ieu sok hayu urang diajar nulis sajak anu basajan. Dina nulis sajak mah tiasa najan ukur sabait, 3 baris, 4 baris, sabaris ge bahkan tiasa ya, margi sajak mah bebas. Oke. Mangga ayeuna sakitu nu kapihatur ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.